Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna bagian anuka genep walas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagean anuka genep walasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, tungdung, tes. Sorak rem mobil disada tarik naker saking tarikna aspal baseuh ngajadikeun mobil teh eureun ngadadak. Kaayaan eta ngabalukarkeun si abah ti cedak tarangna kana kursi nepi ka menyendol segede endog. Kitu deui Neng Mita, tapi manehna mah kalah nangkep kacep Indra pageuh naker. Alah bangsat nasaha cenah mangglukna ngadon ngahalangan jalan jika nu hayang modar tere-tere sugan jelema teh. Kitu kukulutusna cep Indra bari jerut turun tina mobil. Sementara harita si abah dukun geus ngambe galagat tepi hadeun. Cep Indra harita laju nyampeurkeun ka jalma anu ngabedega tengah jalan. Maksudna marek langsung nyarekan nyentak. Tapi sanggeus deukeut manehna jadi ngejat satakar kebek. Kulantaran eta jalma teh tetela Raden Samar geuningan. Hah? Geuning Ilai. Nah kumaha caritana Ilai ujug-ujug aya di dieu Samar? Cek Indra ngomongna semu gugup. Panjang caritana mah Indra. Anu jelas mah gara-gara Ilai ngiwat Neng Mita. Mata kuring ka dieu sok gancang kaluarkeun Neng Mita samemeh kaula nyeun tindakan ka anjeun Indra. Cek Raden Samar semu ngancam.
Samar percuma sia ilai ngomong gitu patut oge kulantaran ayeuna mah si mitana oge geus moal wawuheun ka ilai deuleu samar. Cek Cep Indra percaya diri naker dumeh ngarasa yakin yen Neng Mita pamohalan bisa cager deui. Ngadenge kitu Raden Samar surti karena omongan Cep Indra sabab moal pati-pati Neng Mita daekeun dibawa tengah peuting ku Cep Indra lamun teu diperalat danget eta tanpa sakanyahoan ku mata manusia. Harita Raden Samar miraga sukma jirimna robah jadi dua. Satuluyna jirimna nyamperkeun ka Neng Mita anu keur bengong teu ngicep-ngicep. Moal salah deui. Ieu pasti pagawean jin Surasowan. Si Satria Lodra na kumaha cucutanana pangna manehna bisa panggih jeung si Indra sakongkol jeung si Indra. Cek jirim kekembaran Raden Samar. Saterusna sanggeus nyaho kitu mah harita beungeut Neng Mita laju ditiup. Puah! Maka sapada harita teu sakara-kara Neng Mita ngagurubug jiga anu karek kudang sare kaya nalir karek kudang tina impian panjang. Bari gigisi Neng Mita rutret ka ditu ka dieu sanggeus sadar yen manehna aya dina jero mobil ana gebeg teh. Neng Mita kacida ngagebegna komo waktu ngalieu di satukangeunana katempo ai aki-aki atuh manehna langsung ngajerit bari kaluar tina jero mobil. Tulung kuring diculik tulung, cek Neng Mita bari lompat. Harita Cep Indra jadi kaweur sabab teu nyana Neng Mita bisa cager deui sedengkeun Raden Samar ukur seuri bari nyamperkeun deui jirimna jiga sadia kalah. Kang, jerit Neng Mita campur bunga waktu nyaho teu jauh ti dirina aya Raden Samar keur ngabedegan angtung. Danget harita keneh Neng Mita tuluy ngagabrug ngarontok laju sembugrug ceurik dina dada Raden Samar. Kang, kunaon abdi geuning aya di dieu? Coba aya dina jero mobil jeung aki-aki peot, Kang. Tenang heula Neng, tenang. Anu penting mah salira salamet tina panca bahaya. Tuh, tingali sah itu Neng. Walon Raden Samar bari ngusapan pinuh kadeudeunnakeun. Sedengkeun Neng Mita tuluy ngaleret ke arah anu dituduhkeun ku Raden Samar. Indra, berarti abdi teh diculik ku si Indra, Kang. Kumaha ieu caritana, Kang? Abdi nepi ka diculik kieu, teu ngarti abdi mah, Kang. Kitu harita Neng Mita manehna bener-bener jadi bingung ku ayana kajadian anu kaalaman waktu harita. Pikeun Cep Indra kanyataan eta salianti ngarasa kaweur. Manehna jadi ngarasa gigis komo mun kudu adu hareupan jeung Raden Samar. Manehanana geus eueuh kawani. Sabab tadi nama aya kawani sote pedah boga angkeuhan. Kulantaran Neng Mita geus pasti moal malire ka Raden Samar. Tapi hanjakal kusabab Cep Indra teh nyahoeun saha sabener Raden Samar salaku putra mahkota ti negeri Surasowan. Sial, aing gagal deui wae. Edan sugan lain manusia kabogo si Mita teh. Si Mita nepi ka sadar deui curing. Gerendengna Cep Indra bari panonna mah mureleng ceceubnaker ka Raden Samar. Indra, leuwih hade ilaing geura balik ayeuna mah. Mending tuluy hees di imah daripada nyieun kaributan jeung kariuhan we ka batur. Jung geura balik. Cek Raden Samar bari molotot. Atuh sanggeus dikitukeun mah sanajan bari jam motrot
jembedud haseum. Kapaksa cep Indra ngaleos indit ninggalkeun Neng Mita jeung Raden Samar anu kukucrut kahujanan. Para wargi sadayana hujan masih keneh can raat nalika cep Indra indit ninggalkeun Raden Samar jeung Neng Mita. Dua insan eta satuluyna mangiuhan handapeun kanopi nu aya di toko anu geus tutup. Kang, abdi sieun Kang, bila aya kajantenan deui kawas tadi. Naon ieu teh nu salaresna anu tumiba ka diri abdi Kang? Ceuk Neng Mita, awakna semu ngadegdeg alatan hawa tiis jeung karuas anu can sapinuna sirna. Samemeh ngajawab, Raden Samar gancang nangkep Neng Mita lantaran ngarasa karunya waktu nenjo awakna ngadegdeg kabulusan. Eta teh namina tenung atawa sihir Neng. Biasana digunakeun pikeun meruhkeun awewe supaya tunduh. Meni pikasineun kitu Kang, ngadanguna oge. Duh, kumaha teuing mun abdi tadi teras dibawa ku si Indra. Buah-buah dirudal paksa panginten abdi teh Kang. Nya, bisa jadi Neng. Tapi sok sanaos kitu, urang kudu tetep ngucap syukur. Sabab geuning masih keneh disalametkeun ku Gusti anu Maha Suci Neng. Nya, mohon Kang. Alhamdulillah, syukur abdi tiasa keneh salamet Kang. Walau Neng Mita. Neng, cek Raden Samar bari ngusapan buuk Neng Mita. Kah, kumaha Kang? Bade aya pikrasaeun naon manawi Kang? Ayeuna mah urang teras uih we bili siangeun ongko ieu jiga nama ieu geus nyadak kajanari Neng. Kumaha tuh Kang? Kapanan tebih ka bumina oge? Abdi teu nyalak artos deui kangge ongkos. Coba teu aya HP ieu teh Kang. Tenang, di akang aya kangge ongkos mah. Nu penting ayeuna mah urang milarian heula we mobilna. Sanajan bari jeung bingung kulantaran waktu beuki nyedak peuting. Kayaana teu pati rame ku mobil angkutan anu biasa lalar liwat. Kapaksa Neng Mita jeung Raden Samar laleumpang mapai-mapai sisi emperan toko pikeun neangan taksi anu ngetem. Dina palebah lampu merah katempo aya ku teu disangka saurang lalaki tengah tubuh nonghol tina kaca panto mobil bari ngagerowan. Neng Mita, Neng, Jang Samar. Atuh puguh we duanana gancang ngalalieuh waktu digerowan kitu teh. Pak Dendi? Cek Neng Mita nalika nyahoyeun anu ngagerowan teh nyaeta Pak Dendi, kapten pilot anu mang bulan-bulan katukang kungsi sapagawean jeung dirina. Tos timarana ieu teh beuting-beuting kieu hujanan. Pamali atuh calon panganten incah wayah kieu bisi diganggu ku setan Neng. Cuk Pak Dendi ngabanyolan. Numawi abdi teh nuju milari taksi bade uwih ieu teh Pak. Walau Neng Mita bari ngareret ka Raden Samar. Oh, bade uwih. Hayu atuh ku Bapa dianterkeun. Sakalian Bapa gerek mulang ongko ieu teh hayu. Muhun atuh Pak, atur nuhun Pak. Kitu akhirna Neng Mita jeung Raden Samar jadi baralik kalawan menang tumpangan gratis anu teu disangka-sangka. Mobil Pak Dendi harita maju ngageleser ngaliwatan jalan Bandung anu baseuh ku Cihujan. Cileuncang pating gurilap katojo ku cahaya lampu kota. Sapaliwat mah katempona seperti potongan mutiara anu ngampar mayakpak di tengah jalan. Dina jero mobil sedan warna hideung eta, Pak Dendi bari nyetir tumanya ka Neng Mita. Ari ayeuna sok ka mana wae Neng?
meni asa lawas di lawas arang langka gening patepung geneng. Nya Arisa di dinten nama sok di kantor bapak we pak. Kumargi anjeunna mah tos pangsiun. Mung nya kitu tos aya 3 dinten oge abdi teh lebet ka kantor. Kumargi aya wagelan ieu teh kanggo engkin dina acara pernikahan pak. Nya mudah-mudahan we atuh sing lungsur langsar we dina prakarihana ku bapa didungakeun bisa neng. Ari hidup jang ku bapa teh sok diarep-arep we ulin ka tempat bapa. Nah meni pelengles we ti saprakarita papangi oge karek ayeuna pamprok deui. Ka mana we jang? Ceuk Padendi. Bari tumanya ka Raden Samar. Hapunten Pak. Abi teh teu acan kabujeng. Kalih teh eta henteu terang deui bumi bapa teh di palimana. Har, kapan aya Neng Mita? Atuh lain menta diantur ka Neng Mita. Da paling oge sajam lah ka tempat bapa mah ti bumina Pasugara teh. Oh, muhun insyaallah tuh Pak. Kapayuna mah upami ewak tos abdi ka ditu Pak. Walon Raden Samar. Gancangna carita. Ari ku dibarengan bari ngobrol mah. Lempangna mobil teu karasa. Teu lila oge teu burung nepi ka tempat anu dituju. Tepat wayah subuh, mobil anu disetiran ku Padendi teh anjog ka hareupeun imah gedongna Neng Mita. Sanggeus Neng Mita jeung Raden Samar jerat-jerut tarurun. Padendi tuluy amitan. Kulantaran waktu geus nuju ka Carangcang Tihang. Ngahaja manehna teu eureun heula. Sanajan Neng Mita ngeukehan kulantaran dirina hayang gera-gera ngareureuh di imah. Atuh teu bisa pajar kumaha. Pikeun Neng Mita iwal ti nganuhunkeun we kana kahadean Padendi anu geus daek nganterkeun manehna balik. Satuluyna Padendi teruskeun deui lalampahanana dijajabkeun ku paneuteup Neng Mita jeung Raden Samar. Para wargi sadayana waktu mungguh teu karasa nyerelekna. Niti wanci anu mustari nincak mangsa anu sampurna cunduk kana waktuna saminggu ti harita. Akhirna poe anu dianti-anti salila sabulan ti saprak kedalna waktu anu geus dijanjikeun. Antukna Raden Samar jadi oge jatuh rami jeung Neng Mita. Teu kagambarkeun kumaha sukabungahna kulawarga Pasugara dina poe eta. Atuh komo panganten mah pastina oge hatena leuwih guligah jeung lugina. Poe munggaran ngalakonan kahirupan anyar sanggeus laki rabi. Tangtuna pikeun Raden Samar aya nu kudu dipikirkeun. Sabab waktuna hirup di alam manusia pikeun dirina ngan ukur 5 tahun. Eta oge geus kapotong sabaraha bulan. Dina hiji waktu wanci pasosore Raden Samar ngahaja sacara rencepan kaluar ti imahna tanpa sakanyaho Neng Mita anu kiwari geus jadi pamajikanna. Ceuk pikirna keun wae cenah da pamajikanna oge keur sare tibra ieu. Raden Samar harita ngagunakeun salah sahiji keahlianana nyaeta ngaleungit. Ngan hanjakal panyangkana salah sabab Neng Mita tetela tacan sare ieu. Manehna ukur kakadengan wungkul. Teu pati lila Neng Mita tuluy norojol nyampeurkeun bari mawa sagelas cai enteh dina baki. Tapi dangat eta Neng Mita kacida kagetna sabab tetela salakina ujug-ujug eueuh di tempatna. Padahal tadi mah jelas salakina katempo keneh aya keur diuk dina gazebo taman satukangeun imahna. Kanyataan eta tangtuna nimbulkeun rasa kaheran anu mimiti ngalimpudan kana uteuk jeung hate Neng Mita.
Nah kamana ari Kang Samar? Da tadi mah aya di dieu keur dieu. Piraku bisa ngalengit mah da lain jurig salaki aing teh. Kitu gerendengna Neng Mita bari rutret ka ditu ka dieu. Kang Samar? Kang? Di mana Kang? Nging nyumput atuh Kang? Kang? Cek Neng Mita ngagerowan salakina bari cilicing cangcut jiga kapidangdung. Satuluyna Neng Mita gancang nepungan pembantuna anu keur ngagosok bari tumanya. Bi, ninggalan Kang Samar teh Bi? Henteu Neng, da teu acan aya ngalangkung ka dieu. Tita tadi mula ge asa can ka dieu. Nya aya naon kitu Neng? Ih, nah kamana atunya jelema teh? Sok mata kabingungkeun pisan. Puguh tadi mah aya di gazebo. Tapi pas ku abdi bade dianteran cai ente, nah jadi teu aya Bi. Har, piraku Neng. Ya kamana atunya? Cikan urang taroskeun ku bibi ka Mangkori satpam. Ki atosannya Neng. Tembal si bibi. Manehna tuluy ngaleos rek nanyakeun ka Mangkori. Sedengkeun Neng Mita terus diuk satengah ngabebeutkeun maneh. Paromana semu baeud dumeh ngarasa kesel alatna ditinggalkeun ku nuju salaki bari jeung teu diajak. Maklum panganten anyar keur memejeuna lengket. Caturkeun di tempat sejen jauh ti imahna Neng Mita. Raden Samar ulin ka jero pasar. Didinya manehna ngadon sup asup ka hiji warung bari sakalian pesen kopi jeung rokok samsu. Dina hatena ngagerentes. Asa panasaran hayang nyoban udud samsu bari ngopi. Pedah ari nempo Kang Ian menijikan nungeuna pisan ka tampona teh. Duh, hanjakal jauh ka Kang Siroz. Cacakan mun deukeut mah rek diajak ngadu bako bari ngobrol. Duh, engke mah bari sakalian Kang Siroz, Kang Ian urang ajakan ngopi. Kitu gerentes hatena Raden Samar. Ngan hanjakal waktu pesen nate manehna pohoeun can ngajirim heula jadi manusia biasa. Harita ujug-ujug ngomong we jeung pesan kopi. Samsu sabungkus sareng kopi pahitna Mang. Atuh puguh we nu aya di eta warung eta mah kabeh oge jadi birat kabur. Sebab ujug-ujug ngadenge soratan katinggalan jirimna. Aya jurig ririwa ngandar kapur ririwa. Kitu pokna bari pating corowok pola heula kalaluar ti eta warung. Ke heula Mang, ke heula. Ulah wakarin dit. Bayar heula kopi jeung rokona Mang. Mang, ulah ka dit Mang, bayar heula. Cek tukang warung ruas. Perasaanana jadi campur aduk antara sieun jeung tekor. Tapi saurang oge eueuh nu malire. Kulantaran rasa sieun kaburu manten ngabekuk. Akhirna najan bari jeung tekor-tekor oge, tukang warung teh jadi milu lompat muru kaluar. Kaayaan eta nimbulkeun kagerwahan luar biasa. Kaayaanana jadi ngadadak kaweur campur keung. Jalma sapasar meh ampir riweuh nalika ngadenge beja aya nu pesan kopi jeung rokok bari teu katejo jirimna. Dina waktu eta Raden Samar jadi garo-garo teu ateu, dirina jadi ngarasa gede dosa. Aduh, apes. Aing poho rarasaan teh geus ngajirim jadi manusia. Aduh, karunya ka tukang warung. Manehna pasti tekor ieu anu ngaropi teu malayar. Pokna Raden Samar bari tuluy ngagolerkeun duit 1 juta dina meja tukang warung pikeun ngaganti karugian. Sabot keur kitu sareretan manehna nempo ka tukang. Aya tukang rambutan anu karek datang dina sapedah ontel peuntaseuna. Tukang rambutan eta tuluy mangkal dina trotoar jalan. Dina pada eta
Raden Samar ngawenehan makhluk jika budak leutik ujug-ujug datang ngarogoh saku baju si tukang rambutan. Kurang ajar. Eta pasti tuyul tah keur maling duit. Awas ya kencit, ku aing ditewak sia budak gundul. Ceuk Raden Samar kakerot bari ngagerentesna jero hatena. Sanggeus kitu mainna rikat ngacorelan. Skap. Ukur sakilat ku sakali gerakan Raden Samar geus ngaciwir ceuli rancung tuyul botak. Aduh ampun aduh naonan ieu aduh teu kurang karuh ngajiwir ka uing aduh ampun aduh ieu coplok ieu aduh. Cek si tuyul botak kuat kan nyengir nahan kapeureus. Panonna mureleng ka Raden Samar, huntuna kacirirang ngeteng sareukeut. Sok ek diasupkeun di moal eta duit kana saku baju tukang rambutan. Ayo montong api-api bodos ya. Memangna aing teu nyaho kitu sia geus maling duit dasar tuyul goreng patut sia. Ayo. Sentak Raden Samar bari mulilitkeun ceuli si tuyul nepi ka disada krak. Aduh sing tenang heula. Ampun aduh arek yoge diasupkeun deui. Aduh tah diasupkeun deui tah. Ditambahan malahan mah hasil uing poe ieu dibikeun kabeh ka si Mang Tua rambutan. Aduh lepaskeun ieu. Aduh. Cek si tuyul bari ngajejelkeun duit kana saku baju tukang rambutan. Kilang kitu manehna ampun-ampunan alatan sakujur awakna ngarasa panas. Bareng jeung kajadian eta kabeneran ka tukang rambutan teh aya nu meuli bari dina kayaan duitna pulanganeun. Atuh pugoe si Amang tukang rambutan jadi kaget nalika ngodok saku bajuna rek mulangan, duitna jadi ngajejel loba. Ai nah teu salah ieu duit teh ngan ukur 50.000 asa mah tadina mah, tapi kunaon ayeuna jadi aya 500.000. Ambe buah aya transfer gaib di karuhun nambah duit kitu euy. Gerentesna tukang rambutan bari mulangan kanu meulina. Sementara eta Raden Samar masih kena ngajiwir si tuyul. Hei tuyul botak, urang mana sih dunungan ilaing, urang mana? Oh rahasia atuh Den, rahasia privasi eta mah. Sanajan uing kancam bahaya oge moal dibejakeun da kuring geus kabeungkeut ku janji jeung sumpah moal ngucang ngaceh. Aduh peureus ieu, lepaskeun geura. Oh gitu. Ari sugan privasi ari tuyul mah. Tapi awas ya, mun sakali-kali deui ngencit duit anu batur dialungkeun sia ku aing mah ka laut supaya dipanjara ku Nyi Roro Kidul sia. Aduh ampun ulah kitu atuh Den. Apaan eta mah pagawean uing tukang ngencitan duit mah Den. Aduh. Alah aing mah teu paduli. Pokona ilaing kudu nyarita kadudungan ilaing. Yen teu miti poe ieu moal ngencit di duit. Sok mending nurut atau mending dialungkeun ka laut ku aing sia, ha? Oh, manusia. Mangga Den, mangga. Aduh. Nah atuh meuni galak-galak teuing kasep-kasep teh. Aduh sia laing. Aduh nyeri. Aduh. Cek si tuyul akhirna serah bongkokan ka Raden Samar. Nya ku kami aya dilepaskeun, tapi awas ya. Lamun teu eureun tina pagawean puak paok duit batur, jung ngencar ayeuna mah. Nya Den, mangga. Cek eta tuyul bari leos we indit balik. Sanggeus tuyul indit, Raden Samar tuluy neangan tempat anu sepi. Kabeneran di tukangan pasar aya kamar mandi. Kabeneran aya WC. Aing rek ngajirim di dinya supaya eueuh nu nganyawankeun. Cek Raden Samar bari teu keketrok heula Raden Samar tuluy muka panto WC. Dasar jin sanajan pantona teu dikunci oge pikeun dirina mah eueuh masalah.
Tapi barang pantau WC dibuka anak jerit teh di jero WC anu ngajerit. Apes pikeun Raden Samar. Sabab di eta WC teteh lah aya ibu-ibu keur ngaheujeun. Karek bijil saelol. Atuh puguh we nalika aya pantau muka anu karak sauted deh ngelok deui ka jero. Jeung Raden Samar oge harita gancang kabur sabab teu dihaja nempo anu raweuy jabag jabrig pamarang-marang keur nyengir barangna teh. Aduh, apes. Ari sugan eueuh jalmaan. Aduh. Poe ayeuna sial-sial teuing aing aduh. Ah, kulantaran sial. Kajen kene geus lawe ngadongengna ieu. Teu pararuguh ngadongengna nya. Geus lawe ah. Kewe isukan dituluykeun deui nya. Heuleum. Waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial. Geun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.